Gusti nu agung. Batu mengarena boga pakayat teh boga kebon, boga kalapa, boga gedang, boga cau. Deng ai uing salaki dingkle. Ya Allah, milik set Gusti nu agung ya Allah. Dagang peuyeum sapoe payu 30 kilo. Gusti nu agung. Itu teh si sarja cek aing mah. Bari leumpang, bari ngomong naon si Ken. Bari si geuning keur depan si kitu. Nyawa pasapu di tengah. Kerja. Ai maneh ka mana eta, heuh? Panjang umurna sakieu maneh teh. Aing teh ayeuna teh keur butuh duit kitu. Sugan we teh sia boga duit sabaraha we kitu aing teh nginjem. Ieu aing masalah duit mah teu boga, heueuh. Masalah duit mah aing teu boga. Hese keluarga aing jeung keur kasusahan ya teh. Ngan aing ek mere ieu bombolongan sama heueuh. Di mana, Mang? Udah. Ieu maksudna mah. Jadi aing ek mere bombolongan ka maneh heueuh. Borongan naon? Aing mah jiwaraga aing awewe panagus. Dengekeun heula kumaha dengekeun. Aing kamari heueuh. Intina mah Tatanya ka saha? Geus cek kasarna mah kieu we. Dudukun. Wow. Tapi di ieu aing tuh sawah heueuh. Balong heueuh. Di ka boga domba. Di mana aing dudukun. Heeh. Lah moal dosa sambil ngajaran sakali mah urangnya. Tah justru eta. Mata sieun kudu ngajaran. Saha di mana gitu enak. Pora make ku aing di bejaan tepatna. Sia kali itu ari imahna mah geus puguhnya. Imahna mah di tengah sawah. Tengah sawah. Pokoknya di tengah sawah moal aya di mana? Imah dukun eta di tengah sawah. Anu orang bubulak? Heeh. Oh. Eta pokoknya mah daerah Cecenet didinya. Aya sih kasebutna mah pernah ngadenge lain geus pae eta jalma teh. Acan. Aya keneh. Tah bisi maneh nya bener sok cobaan. Aing ka dieu teh. Aing berhasil alhamdulillah. Tapi aing rada beja ka salakinya da power heuh salaki mah. Dijamin ku aing moal pokona mah. Haranya. Heeh. Atuh geus lah aing da bisi keburu hujan geus pararoek da ieu ek nyokot peuyeum heula aing mah kieu. Ka imah bieu bari erek naon? Cek kasarna. Bari nyokot duit. Nya. Dijamin nya. Mana babi Jakarta bener. Heeh dijamin sok. Ya. Lain itu ketiga si Roman si gede bobol karena ugak ugi ke gawe si gede sini kok aing dibawa usaha aing namanya pokoknya aing tadi si Sarija yang jadi jelema benar kok aing iya kok aing di akan kok aing Roman si keur naon eta Kita mah aing teh pangadekeun kayu sih. Ka jalan. Kebasan gawe sih ya. Bagi kayu juga aing. Aduh. Ya, man, ayeuna kieu. Dieu kelak. Aduh. Ya. Aing boga bisnis teh. Boga bisnis, cicing bisnis. Pokona sia diturkeun sia mah heuh. Bisnis naon heula? Alah dengekeun heula bisnis. Aing teh tadi teh papanggil si Sarija heuh. Si Sarija tadi. Nah, manehna teh keur baluang. Heeh. Keur baluang ku masalah ekonomi di salaki. Apa abis sia salakina salah si Ija dingku. Teu bisa usaha bae teh. Ya mah heuh. Anu dingkut? Heeh, dingkut. Bekeun. Aing teh tadi teh ngomong teh kieu ka si Ijana. Sia lamun hayang beunghar heuh. Aing ge kabeuli sawah heueuh. Kabeuli domba, kabeuli marmut. Ladang dukun. Gitu aing ngomong ka si Ija. Manehna kapincu. Percayaeun. Sia ku aing ek dijieun. Heeh. Si naon? Dengekeun heula sia ulah sok muka ieueun. Maksudna kieu aing teh. Heeh. Sia sih bisa jadi dudukunan. Nah, sieun kapan tanggung jawab. Mana sia menang persentase
Keun aing nu ngabodala mimitina. Ngan aing nu bingung nama kieu euy. Bingungna persyaratan modal jang perdukunan aing rada teu apal si apal teh. Nah, tenang kurang. Apal teh sia teh perdukunan naon wae tah. Keun aing nu ngabodalanana. Naon ya? Hmm? Bebas lah. Bebas. Heeh. Sik lamun misalkan ku bala-bala jeung jehu syaratna kumaha. Halus teh cek sia. Halus oge sih babak. Halus. Halus. Simpel. Aida aya sia boga teh Aida. Mau kadi mah loba. Heeh, kade. Jadi persyaratan teh juang make Aida heuh. Heeh. Bala-bala. Bala dehu. Wow. Sia jadi embahna. Ku aing didangdanan ku kumisan aya aing teu kurut. Ieu non kurut buntut domba kamari teh. Buntut domba aing kurban. Dambe aing dipeunjit kamari. Ya, orang bingung bajuna. Baju naon ya? Bajuna nu indung sia pake. Mun aya mah baju lekbong. Beureum. Anu rada juga. Ya soalnya nanti dulu. Heeh. Pas sia sih jadi eta. Jadi si kumaha nya? Kumaha ya model ayeuna seperti maneh dukun heuh, dukun. Jadi sing siga. Ah, Bisa. sia ku aing ke eta kan meureun kayak godeg heuh. Heeh. Alis badagan heuh. Eta patokan. Maneh ieu kayak ngobong bisa. Asal nama beungeut urang tong katepon sija. Sora gedekeun. Pasti kayak Ulah kieu sora sia kudu digedekeun sorana. Sing bisa aya pokona mah sora digedekeun jadi pas dukun biasana we kumaha. eta. Ngan engke kade omat teh sia. Heeh. Penta DP-na. Penta DP-na minimal. Pasti eta mah. Minimal modal aing kabalikeun. Pan aing teh sia ketek ku aing teh di modalan meureun. Heeh. Peralatan di modalan. Heuh. Ngan minimal eta sing kagantian ku DP-na. Loba ku aing Eta sia sanggup mah geus kieu jeung sia ngukut ngangkat haiki seperti itu. Geus meuli bisnis sama jeung aing. Siap. Irahang kek. Kek. Kan tadi teh aing panggil si Ijah di Lebak. Heeh. Nah, berarti isuk. Isuk. Ku aing si Ijah isuk sing di teh janjian hade sia nya Siap. di saung Mang Delon heuh. Oh, nu di Lebak teh eta. Di sisi sawah. Da ku aing teh saungna teh sisi sawah nyebutkeunana. Di tengah sawah leuwih sisi sawah. Si aya Mang eta na. Wah, dijamin ku aing keun. Make eta nyarekan ku aing. Ditampol. Wow. Eta deket Pak Nur, sawah Pak Nur. Nah, eta nu ge balungan dinya. Meureun sia teh isuk-isuk teh beberes, heuh. Heeh. Terus pakaian siapkeun, heuh. Da isuk ku aing si Ijah sing kadinya. Heuh, si aing Siap. kuat lo bareungit. Urang tadi. Heuh, lo bareungit. Ngan omatnya isuk maneh siapkeun peralatan. Siap. Keun aing meuli syarat-syaratna eta. Heeh. Hah? Pokoknya omatnya. Pokoknya mah beres apa nama. Ah, eta ditunggu isuk. Nah, siap. Awas. Ayo nya. Ayo. Kak, Man. Ayo, Man. Yuk. Gawen iya aduh. Bisa sakieu lah. Iya. Aya lalaki ganteng. Model kieu yang pagoda keimanan aing teh. Siga nama kuliah beungeut mah moal kitu mabok getah keles mah teh jalma. Iki palebadian aya kagoda ieu keimanan aing ge. Tapi ketang da aing mah geus boga salaki. Sanajan goreng patut ge salaki aing mah bobogaanana gede. Wow. Daripada si eta kasep belum tentu gede bobogaanana. Biasa mah lamun nu kasep kieu teh bobogaanna teh ngan ukur sakede cenget. Leutik bobogaanna ge. Tapi keur lah meyakeun panasaran ku aing ditanya ke digoda ku aing mah moal asa-asa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ece bade ka mana? Aing ditanya kudu ganteng teh sok ya. Iya bade tumaros abdi teh dupi sawahna Mang Delon paling mananya Bapak? Kela dupi sawah Mang Delon. Mohon sawah Mang Delon.
lamun telepat mah palih ditu ce. Oh, mohon. Aya paryogi naon gitu. Iya saurna kenging talatati Kang Akil saur ka sawah Mang Delon cenah anu aya saung di tengah sawah saurna teh Bapak. Oh, nya leres Mohon. sawah nama teh nya palih ditu. Oh, iya. Aya keperyogian. Abi sok sekian sekarang teu kada panangan jadi mah da. Tas kitu bae teh nya abi bade lajeng bae bapaknya ka payun. Oh, uhun mangga, uhun. Oreh-oreh ti abi. Aduh, atur nuhun. Ce. Mangga Bapak. Nuhun, mangga. Iya, gitu saungna teh nya. Asa kurang yakin tapi cek Akil tengah sawah. Cek si Bapak ganteng tengah sawah. Cobaan sudah nah kaditu ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Teteh dukun nanya. Setia. Tidak. Cek si Sarki makan dia dukun apa. Tapi asap asing nih banget sama ieu dukun teh. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngiring kalebat Bapak. Biasa? Masuk. Ganggu. Ini rawat sen. Apa? Yus, wah, ayat, katik, kapeha, bala-bala, aida, gusti, ngagung itu. Abah, assalamualaikum, Abah. Sarbah. Eta kumis, deh. Kumis apa? Bulu irung eta teh. Sumpah ieu dukun tingali atuh aya BH aya bala-bala aya gehu aya aida teu poho aida nama geura sirup marjan aya dot teu yakin aing mah lamun ieu teh bener-bener dukun asli teu yakin ieu mah jigana hasil editan tidak ada primer cai mah yakin lamun dukun asli mah lain kieu Gusti magung itu dot anakna sigana mah dipake penyesaan tapi aing mah teu yakin ieu teh si Akil teh bener henteunya. Aing mah sok jadi kaparuyeng ieu teh. Pararuguh pisannya. Ih. Nah. Geus tong bab pikiran ija. Geus bagja sia mah hidupna sakitu mah. Sangkilang salaki maneh pincang. Torek. Kicukna teu bareng. Boga anak gede sih mengenahin. Ajaib. Tersangka dulur. Sanajan kumisna gede nya. Iya sih mbah. Sakti. Urang ngakarak pincak ka dieu geus kanyaho. Kayaan salaki urang siga kumaha. Urang semakin yakin bahwa itu bener dukun sakti. Sanajan penampilan siga kieu bala-bala jeung aida. Make dot. Ayeuna pokayan kos kieu urang percaya yakin sakti ieu.
Tapi kira-kira cek pemayasa ini, cek sadulur sadaya. Wah, kita nempo video nu kamari mah, tina golodog komedi. Ieu dukun teh ngintip. Gitu. Ya. Nah, kaletak ya kumisai. jadi kieu banyak. Jadi sim kuring datang na ka ieu tempat teh emang bener naon anu diomongkeun ku Mbah teh tentang keayaan salaki abi. Bener cek Mbah. Tapi da abi ge hirup teu cekap ukur kudu kitu hungkul Mbah. Abi teh perlu lelebok, perlu ngageulis, abi teh perlu minyak seungit. Gitu. Jadi Mbah ge meureun terang naon pamaksadaan abi dokap ka dieu teh. Gitu. Ayo sia bau naon ieu? Balsam Mbah, abi mah tos teu kabeuleuh minyak wangi, abi mah Mbah ku balsam panggilna ge. Kitu pamaksadaan abi dongkap ka dieu teh eta. Kitu sakirana Mbah tiasan teu ngabantos ka abi. Salaki maneh ka mana kitu teu gawe? Kao Mbah. Bunyi tos digawe deui ku abi bunyi teh. Salaki teh. Ya dengekeun. Aing ngage boy he maneh. Nuhun. Sabaraha kali sapoe? 3 kali 3 ronde. Tong loba teuing pokona mah. Nuhun. Enggak subuh. Nuhun. Denge. Nuhun. Nuhun. Oh, teh cantik serius. Eta Mbah deng deh kumisnya. Yes. Lain. Sebenarnya maneh naon ka dieu? Naon tujuanna? Nya eta saya mah kesimpulanana sim kuring ngokap ka dieu teh hayang beunghar judulna mah abi teh. Hayang beunghar. Cik sama maneh ka dieu? Cek si Akil. Cek si Akil bapana si Naya apa? Kelak. Pernah ka dieu? Mohon. Mohon eta nu lantasan abi ka dieu teh. Lamun ka dieu si eta? Mohon. Janten kana intina we abi mah nya da ieu kumaha cuaca atas gelap dordar itunya atas pararoek sim kuring teh nyuhunkeun kumaha kitu saena sim kuring kedah kumaha kitu bah ieu teh kalanjutan. Tenang. Ku aing dibere obatna ya. Saya aduh hatur nuhun bisa di setacan nambahnya. Ya. Sing beak ya, santet sakonya untuk beak. Bawa. Ayo dah ambil atuh bah ayo. Serangan nyokot. Buat bawa cangkel ya. Beakeun ka ade, tong diemet. Mohon, Mbak. Pahit. Pahit. Keun we patkeun. Keindah pada waktunya. Bala-bala nu iraha ieu teh, Bang? Ieu teh bala-bala tahun 745. Ieu repkeun. Erepkeun. Tadi Heeh. bayang. Sekarang Ada sih. Santet sakonya untuk beak. mudah-mudahan Allah turun karena icu ya. Tolong Gusti. Amin kesakitan. Barang-barang. Nah, Tuh. Ini beak. tuh. Engkau. Videonya tertekap, terlihat abina. Rek di kita, loba keneh. Sudah melipir hanya abi bah. Bener, meneh.
Geus eta geus stres. Apa nih? Stres 70 mah ieu teh aing urang. Engko sabah cekapnya ya. Kira-kira abi kedah kumaha deui persyaratanana naon? Ieu teh naon hungkul kedah dilanggar ku abi teh kedah dilanggar ku abi teh naon hungkul. Hendak tulisan. Maneh. Tong bobogohan wae jeung salaki maneh. Saha ngaranna? Anjing salaki ieu bebas bobogohan deui. Sok coba anjing saha deui anjing salaki mah. Bang. Cek dukuna ulah bobogohan deui. Atuh kebleutik. Ulah 4 kali sapoe kade maneh. Mohon. Tos subuh sakali. Sudah hungkul. Heeh. Mohon siap. Mohon Mbah, mohon. Kata saya tahu hungkul Mbah. Entar. Persyaratan teh. Denge sia denge. Mohon Mbah, mohon. Bala-bala mantosnya cekapnya banyak. Wes. Mohon. Da oke, ieu nama biaya ieu nama ke di transfer lain banyak. Dasin kurang buru-buru hujan teu nyandak artres ieu nya. Kalau biaya ieu namanya banyak konsultasi nama. Heuh Ji. Ieu satu acan aja nyuhun nya punten. Balik. Jadi kesimpulannya kumaha Mbak abi Kala. berdiri heula. Hiji persyaratan deui. Maneh hayang kaya heuh. Mohon Mbak. Aya hiji persyaratan deui. Naon deui Mbak? Calana jero bawa. Calana jero nu salaki abi? Heeh. Nu salaki abi? Heeh. Yakin nu sakalaki? Heeh. Cek mah akhir mah tadi cenah nu diijah. Bebas. Bebas. Mohon. Tempat buktina ya. BH. Baheula aya jalma ka dieu awewe. Mohon. Hayang jadi artis. Hayang kacumponan eta. Mun eta mah ai abi mah kudu calana jero. Beda ka hayang. Anu hayang jadi kaya. Mohon. Ieu mah hayang jadi artis. Saha di aya ngaranna saha? Mohon siap. Insyaallah banyak. Oke berarti abi upami ka dirinya dah. Calana jero. Calana jero heuh. Mohon. Nu koneng ka ade. Koneng warnana? Heeh. Sing merecet pokona mah. Bung nyaho. Aya warna nama bodas, Mbah, tapi terus aya koneng-koneng bintik-bintik gitu ya. Yos. Ya, bisa. Berarti abi udah kumagi tos hujannya banyak abi bade cias ti payun heulanya. Astagfirullah, geus ngerti itu ciga. Nyambahnya bade ti payunnya. Assalamualaikum, Mbah. Mbah, Enggak habis dibawakan di GU ku aing. Mbah abangnya punten aja. Jik balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dukun gablag ulah hayang nurutan uing tegablag pikiran dukunna pokoknya ulah dudukun ulah nurutan urang heueuh keun urang hungkul nu dudukun mah nya. Assalamualaikum. Roman, beba. Nondi saja dia. Mantan nondi. Gak neng teh lah. Siapa? Kumaha biaya sih jauh ka dia? Beres, kok aing malah geus. Beres kumaha sih? Bujug-bujug beres. Geus beres pokona. Ayo lagi sekarang mana si Ijah? Geus balik. Geus balik ka ditu. Tapi ku si DP-nya. Oh, Jadi nyata eta kegagalan siap. Belum. Peta heula DP-na. Oh, eka transfer duitna cenah. Bari eka di duit. Siapa percaya di transfer? Aing percaya si eta boga duit.
Oh gitu. Dah. Teu percaya aing sih eta cicungik gitu boga rekening. Teu percaya aing. Maksud aing teh kieu Roman. Pentah ya DP na ayeuna. Maksud aing mah kadinya. Ente poho baik. Aduh, lapar aing cendah. Kan memang ieu nang muri aing tadi jeung alat-alat sia. Soalnya aing nyatakeun bal-balan mah nih. Oh, dihakan kita gitu. Balak siwa. Mana kelek kan ieu. Harus tapi bener naon sih bilang. Ini mana mun tadi kis. Kis minta DP na. Heeh. Modal aing yang dijual geus gantian ku DP na. Oh, can kegantian. Ieu modalan tadi saya seperti kieu can kegantian. DP na can kegantian, aya DP kegantian. Ya beda, cenah ka deui. Yang balaja itu tadi. Memang kikieuan mana teh aing balaja. Kalau teh gratis teh. Sia mah ada. Cenah ka deui. Makan barang makan. Maksud aing kamari aing ngomong ka sia. Maksudnya kieu bahasa panggil jeung aing si Ijak yang pernah nanyakeun ka aing Di mana ya? kieu cenah aing hayang beunghar daripada ngadengeun beja mana sok dudukun iku aing teh kitu aing mah sok dudukun cai aing teh kitu matak aing kabeli sawah kabeli domba ayam lebih kamer mot aing kabeli ibaratna akibat dudukun ngomong gitu aing kasih salijah Pengen si Ijah tadi ngomong nak hayang kaya aing teh. apaan sih aing geus ngomong sebenarnya mah kemarin kasih ijah terus ku aing udah jalan aya si aing camlak aing ngomong kasih seperti itu kamari aja pengen aing modalan seperti itu ya ngan salahna sia mah teu dipenta DP-na berarti modal aing can kegantian ieu Ayeuna kumacana minta dikasih Ijah. Duh. Tapi ku sia tidak kadede. Heuh cenah ka deui cenah. Tenang ke. Hah? Rek aing ngomong tadi kan tadi. Kalau juta aing modal kieu ieu di situ apa mah. Belum. Terus aing dicawang teh mah. Duh, iya. Aing modal nu kitu ngomong asa gak. Tapi eta si Surija teu curiga ieu loba nu karari ku sia diterangkeun. Gitu sih. Diterangkeun sih teh. Artis yang nu artis. Indung aing bapak teh. Bener jeung ngalong acar ke depoe teh tadi. Ijah beunang katuna. Lah sia blekek misalnya mah. Salah mana tadi benda DP sagitu. Kudu eta anu masalahna teh. Terus baik. Komedi enggak. Dia biasa dengan kripto bermodal. Nah, bermodal bala-bala. Bantu nya. Jeung Aida. Bala-bala jeung semangat keinginan. Bantu ya. Bantu. Bantu di share. Ini gede atau? Ada yang goreng perut kelek. Minyak kan, kalau kue. Guys, nama di sebelah ya tanah. Gagok. Cuman jadi kesalan di tanahnya. Dalam menunjang, beli akhirnya kan dia masih ya. Isuk kira-kira mah. Isuk. Isuk. Namun dia bala-bala di sukun mangina hasil. Iya. Terus ku aing modal lagi isuk harap tenang. Alhamdulillah. Modal besi akademi masih ijah isuk. Nanti dah mau naon sih ya. Duit indah hari. Terus mau deh persyaratan anak. Macam tuh. Pasti isuk mah duit. Aing anu meuli deui nu kira-kira gampang. Di modalan deui ku aing. Biarkeun atuh biarkeun. Kamu sih jah kemarin aku mau audit lah. Lah dan mau mungkin. Nan maneh lamun misalkan nyebutkeun di transfer. Ulah kepercaya maneh. Ulah kok kepercaya nya bener di transfer. Cucu kitu mah boga ATM nya.
mau bener ATM gitu mah mau aing percaya Sakina gitu deh. Kalau Sakina ATM, wah era geus pasti. nggak aing percaya saya 3 bulan ATM si iya teu aing segede tuh itu cumi badan patut gitu aing buka ATM udah gimana ATM nggak teman Penasaran aing. Tapi di imah ada can hijau ieu teh. Tapi aing penasaran si Sarja rek naon eta kadinya nya. Sampai penasaran. Selampura ayah mau kang ejo heula ayeuna mah. Sampeurkeun si Sarja penasaran. Aing mah Geus gampang Roman isu si Ija lamun datang ka dieu maneh sing leuwih yakin jadi obrolan mana teh sing leuwih yakin ka si Ija teh ya sing leuwih yakin teh kieu jadi supaya si Ija percayain ka maneh si kehead benernya ka aing nalipuna teh si kanjut buruk bahwa maneh itu bener-bener dukun sok kumaha carana sih bisa lah jadi sih bisa we gitu ngomong maneh seperti dukun kumaha ka si Ija jadi sing ngayakinkeun lah Bebas ngomong bebasnya. da ku aing lamun dilaporkeun ka salaki aing mah geus pasti dibeuleum tempatna benar-benarnya ya si Roman deui nya jalma teh da kamari sore berkhianat ka aing aku aing diatek digawean balik digawean ku aing mah deurekeun we lalu supaya sing bisa ngayakinkeun si Ija sih bisa ngayakinkeun bahwa maneh tuh pasti berhasil bisa gitu Pokoknya masih ijah kabobodo kurang. eta nu dimaksud ku aing akan sia ku aing mah dieu nya anak jalma si Surikil si Ade Norman si teh kemana bodoh kaing berarti nya bebal sirit keher sia dihakan ku aing ganti elag mana di aing mikir aku si teh Sarkil kolot-kolot geus kabobodo ka aing aing mah ngomong serius pan ka si teh pokoknya aing mambung yang naon pokoknya mah aing pahit pokoknya mah aing tadi ngahakan bala-bala kulit kelek aing mah rek minta ganti rugi pokoknya mah lamun teh minta ganti rugi aing mah lapor aing mah KRT genep dibejakeun ku aing mah sok kabiin kabiminin bejakeun ku aing mah ditaripu kitu si Norman ku bil lieur euleum ku aing mah geuleuh kasalaki aing bebeja sama saik lah lieur itu hari aing mah can seubeuh nyarekan saria aing mah balik heula ge rek nyepot korek aing mah rek dibeuleum sarungna aing mah teu suka teu ridho teuing aing mah geus kieu mah sing sumpahna ge aing mah teu narima sur kieu teu narima aing ku sia dengkeun anak ku sia di Roman yo nipu ka kolot sia teh teu gableksan pikiran dengkeun heula ieu ku sia ayeuna nyeri hate aing teh Sarkil pikir kieu mah Mas selaki kitu pan aing kalah ditaripu di tak tuh ngopi heula akan aing tinggalna naon hakan kana kaekeun hakan ku sia akil atawa erek ieu sia seu dikeun ka si Norman bobotkeun ka sirahna tah
Aing mah mun keur ambak kitu ge teu kontrol. Teu kuat aing mah mun keur ambak. Jelema jadi stres. Iya, Roman. Kumaha ieu urusan Lihat aing. teh aing seumur hidup pernah aing dikieu-kieu ku jalma. Sedih aing lagi. Kudu kumaha dia teh kudu kumaha atuh itu kudu kumaha. Kita teh biasa naon ka maraneh teh. Ih, Kalabi. Lain ulang nih mambil. Iya. Ih, naon aing maneh, Roman. ah, kalau mah dia nah sok sini salahkeun. Teu kieu mah. Pan Iya sia mang saking mimitin aja. pan sia teh nyebutkeun teh kamari teh hayang boga duit, mata ku aing sok usaha. Nipu aing gitu. Gitu maksudnya. Pinter. Oh iya. Kapake ku aing budak leutik jadi korban, budak leutik jadi korban sok. Si Ade Norman kana dadae kanan nurut. Ih, Kau bilang dia kayak. tegabengsan pikiran dadae kanan sia masang ih. Cangcut aing dipake naon kisah teh Norman? Cangcut aing naon? Da isi mah bikin. Mana gua Ieu ari hayang mah ieu ku aing dicabut ayeuna herek. tak kok pura kemana? Ari hayang mah. Iya budak teh. Nah gaji ya. Oke. Pemirsa. Ieu budak saya. Sak biasa. Kocak. Kalau ada komedi. Gas gandeng sakil gas aing mah teu narima gas mong aing mah. Eta keluar dah. Kali dua. Ini hati ku aing jogetkeun geus ieu ya. Kan tipu aing ditipu. Jauh-jauh lempang, kehujanan, bebecekan. Ditipu ku zaman dua. Oke. Jangan lupa ya like sama subscribe Lu perjuangannya mah seperti seperti ini. Tonton terus ya. Perjuangannya seperti ini ya. ya seperti bener ya orang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah pemirsa, dugi ka dieu lawe nya da simkuring ayeuna waktu bade ngajar ngawuruh kurang ngaos. Kemarin ge barudak di padepokan ngantosan. Jadi syuting dina dangat ayeuna mah dicekapkeun sakiheula kanggo bijah didukun teh nya. Sok Akil. Kita di bade teras ngajar ngawuruh ngaos barudak ku Akil. Aturun ya para subscribe mohon dukungan ya, mohon dukungannya supaya kami di terus maju dan terus berkarya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ada ya bantu wabarakatuh. bantu ya ada ya.